Sanjaya Darah asli na soma Gela na Jawa na pedang dewa Guru na Abah raksa jaga Temeyang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa wadia bala dongeng tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangudai sareng aki di acara dongeng Sunda ti Kandaga tepas Sunda. Saparantosna nya aya samingguana panginten aki libur. Sanesuna naon pemirsa aki teh mudik ka Cimahi terus nguriling dugi ka Kuningan nya dugi ka Panjalin Kecamatan Sumberjaya pamiti lepat nya Majalengka Kabupaten nama nepangan saderek-saderek aki nu lawas henteu patepang nya nu lami henteu patepung kemargi kedah ngajalin silaturahim diantara saderek urang sadaya. Oge tepang sareng sababaraha mancomania nya anu kaleresan apal ka aki oge apal aki nuju di mana. Dan urang mah tepang sono. Kumaha daramang sadayana saparantosna urang di sasi Sawalnya beres ngalangkungan sasi saum. Mugi-mugi sadayana tamatnya ibadah saumna oge rengse dugi ka dinten boboran. Sekali deui aki ucapkeun wilujeng boboran nya. Nyuwunkeun dihapunten lahir sareng batin jembar manahna sadayana pamirsa mugi wae sadayana oge paparinan kasehatan lahir sareng batina lancar sagala rupina oge tebih tina balaina amin ya robbal alamin. Urang keur deui dongengna pamirsa satecan aki melar dongeng mangga ulah sasanya di subscribe pula di toel tombol loncengna supaya saya notifikasi pamiakin raskeun hanca dongeng. Parah samakna sor aya bandrek pemirsa sareng kulub suuk mangga kaparayun sadayana prung Bapak Guru Cek Sanjaya bari langsung bae rengku hormat ka Setan Someah. Tiba heula Sanjaya memang nyebut Bapak Guru ka Setan Someah teh minangka panghormatan anu luhur pikeun sobat guruna eta. Kumaha damang Bapak Guru Murdawira? Kaula cager. Jamun kaula geuring kaula moal bisa nunutur hidup timimiti ti pasisir. Tug tepi kaya tempat. Walon Ki Murdawira alias Setan Someah. Salam hormati kuring kakang Setan Someah. Cek itu Bang Laga bari awakna rada dibongkokeun. Dicari mah ku kaula salam hormati anjeun Bang Laga. Kaula oge milu sedih
milu bela sungkawa kana tiwasna murid lanceuk anjeun getih guntur. Cek setan Somea bari neuteup ke arah kitu Banglaga. Sedangkan Sanjaya harita ngabatin dina hatena. Rupana Bapak Guru setan Somea terus melaan aing teh. Timimiti meureun aing tarung di basisir, tuluy sawaktu aing tarung jeung Dewa Tangkorak, sarta sawaktu aing yang hareupan setan ranca bangke. Teu disangka geuningan anjeunna jalmana nu melaan aing teh. Kitu Banglaga teu ngarasa heran lamun setan Somea apal kana tiwasna Saroja Bodas. Sabab tokoh hiji ieu teh mibanda kaseuketan indra katujuh anu luar biasa. Tapi tuluy kitu Banglaga cumarita ngeunaan setan ranca bangke. Ya kamunculan kakang di dieu aya hubungan jeung kamunculan setan ranca bangke. Bisa disebutkeun nya, oge bisa disebutkeun henteu. Walon Ki Murdawira. Oh iya, kuring karak inget ayeuna mah. Sakitu Banglaga deui. Jeung jalma sejen anu mampu ngungkulan kana kahebatan ilmuna setan ranca bangke, nyaeta diri kakangku anjeun, Kakang Murdawira. Kakang jeung marundang sarua mibanda jujuluk setan. Jadi asana mah. Jadi maksud anjeun setan tarung ngalawan setan kitu. Kitu Banglaga nyerenge bari ngagarwan sirahna. Sanjaya maukur mesem. Sedangkan setan Somea cicing bari teu seuri. Tapi paromana katempo teu kasinggung sarta teu madulian kana omonganna bieu, manehna mah tetep katempo tenang jeung kalem. Kehadiran kaula memang aya hubunganna jeung kamunculan setan ranca bangke. Tapi kaula moal rek ngalawan manehna tu Banglaga. Kaula boga jago sorangan anu diandelkeun ku kaula. Nyaeta Jawara Pedang Dewa, muridna Soratan Parupa. Kitu Banglaga jeung Sanjaya sarua ngarejag reuwas. Nyieun saduana ge jadi silih teuteub. Tapi gancang kitu Banglaga teh nyarita ka Ki Murdawira. Ya Kakang teu salah milih jago Kakang Murdawira. Jawara Pedang Dewa mah masih ngora sarta ilmuna kaula geus badami sacara langsung. Jeung Soratan Parupa sarta Dewi Asmara. Tempas Ki Murdawira. Atuluy kumaha ceuk maranehna teh Kang? Maranehnya satuju. Yamun urang para tokoh golongan bodas majukeun Jawara Pedang Dewa minangka lawan sandingna si Marundang. Tapi tangtu wae kaula bakal aya di satungangeun Jawara Pedang Dewa. Maksud Kakang teh kumaha aya di satungangeun Jawara Pedang Dewa teh? Setan Somea ngalengkah ka sisi, panonna merhatikeun kana tutuwuhan liar anu keur karembangan. Kembangna warna beureum katempo seger ditutup ku panon. Setan Somea metik sagagang kembang kawas tarompet leutik eta. Bari merhatikeun eta kembang teh setan Somea nyarita ka Sanjaya. Sanjaya masih inget hidup sawaktu urang patepung anu panungtung samemeh poe ayeuna. Tangtos bae masih keneh Bapak Guru walon Sanjaya. Kaula harita pernah nyarita. Lamun kaula bakal nurunkeun salah sahiji ilmu kaula ka hidup. Ilmu eta teu bisa diturunkeun ka jalma sejen. Kajawa ka hidup sorangan sabab hidup mah mibanda kakuatan hawa sakti anu hebat di jero awak hidup. Oge mibanda indra kagenep
katujuh anu mimiti kabuka sarta seukeut. Cangcuna kauda nurunkeun ilmu oge saidin ti guru hidup Ki Padma Umbara. Jajantung Sanjaya ngadadak motah ratuk tutunggulan. Dina rasa gumbirana paromana marahmai sirina ngemang mapag beja gumbira eta. Kitu Bang Laga masih bingung netep ka Sanjaya anu ceuk dirina kawas anu menang kadu geblugan. Harus bisa nasib di Sanjaya teu gugur teu angin menang warisan ilmu di tokoh sahebat Kakang Murdawira. Namun sekula masih ngora masih gana kula teu bakal sirik kanjeun. Sanjaya tengah balon ukur sirina we anu beuki rubak bari henteu soraan. Kakang, kunaon ilmu Kakang eta ukur bisa diturunkeun ka si Sanjaya? Meureun ka jalma sejen oge bisa, Kang. Nya misalna bae ka kuring. Ya anjeun bisa nyumput dinu caang. Tumbang Laga. Atunya bisa, Kang. Naon hesena nyumput di tengah poe atawa di poe caang kieu mah karing liwat we atuh kan wara atawa ngagajleng ka luhur tangkal nu hieup. Eca mah atuh masih bisa kapanggih ku jalma. Sarta katompo ku panon lahir ge atuh. Maksud kaula mah anjeun saca baruga wadag anjeun teh bisa ngilas teu katempo ku panon lahir bari teu. Nya teu tarusah nyumput ku kuliwadan kanu bala atawa ngagajleng ka luhur tangkal anu hieup atawa nyumput nyamuni di satukangan batu barag. Ya teu bisa, Kang. Lamun kitu mah kuring mah da teu boga ilmu halimunan atawa ilmu ngaleungit kawas bangsa lelemut. Emangna Sanjaya bisa eun itu? Ceuk kitu Bang Laga bari ngareret ka Sanjaya. Atuh saksian bae ku sorangan. Ceuk setan somea tuluy netep ka Sanjaya. Sanjaya hayo nyamuni dinu caang. Sanjaya surti naon anu kudu dilakukeun. Manehna lain ngolebat pindah tempat ka tempat anu bala ngagunakeun gerak silumana. Sabab sanajan gerakanna gancang kacida, tetep bae bakal bisa katitenan kolebatna kedua tokoh kolot eta. Harita Sanjaya langsung bae ngusap tarang ku leungeun kenca. Les. Wujudna jirimna langsung bae ngaleungit tina tetempoana setan somea jeung kitu Bang Laga. Sanjaya harita pindah tempat kalam gaib. Pemirsa sadayana, ieu dongeng tadi albukaan ku afiliasi Tineng Shopee. Upami wargi sadaya di mana bae ayana palai ulah galeuh nya pusar peser naon bae barang anu dikahoyong atanapi dipikabutuh ku saderek sadaya tiasa ngagaleuh di Shopee ngalangkungan produk nu aya dina handap pojok ieu dongeng atanapi dina link anu aya dina deskripsi ieu dongeng. Saparantos ngaklik atawa naon neken produk atanapi link nu aya dina ieu dongeng, pamirsa bakal lebet kana aplikasi atanapi kana webna Shopee nya. Tantos lebet mah mangga palai kulah galeuh naon bae oge bebas pamirsa. Balanja ngalangkungan dongeng aki sami sareng ngabantos kana kamajikan ieu channel. Hatur nuhun kana perhatosanna urang teraskeun dongengna. Be, geuning ngiles. Kakang,
si Sanjaya ngaleungit. Kitu manglaga katempo ruas tuluy culang cileung merhatikeun sakuriling eta patempatan. Tapi na teu katempo aya Sanjaya anu keur nyamuni atawa keur nyumput di tempat-tempat anu bala. Manehna sabenerna teu incah walilahan di tempatna tumbang raga, ceuk Ki Murdawira. Wah piraku Kang, da geuning ngaleungit Kang, manya ah. Ditumbang laga anu panasaran gancang ngalengkah, kaurut nangtungna Sanjaya. Leungeunna uyap-ayap rumpa-rampa kaos anu keur nepakan angin. Ditumbang laga ngalengkah mundur ka sisieun Setan Somea. Anu ngaranna nyumput tinu saang teh Sumbang Raga. Manehna geus boga kakuatan indra katujuh. Karingasakeun hungkul. Paling ge si Sanjaya teh nulus buminya Kang, nyumput di jero taneuh meureun. Sababan manehna wae boga ilmu sayuti taneuh. Namun nurus bumi atuh kata empo yeuh mubesna tumbang raga. Ya urang duaan siapa nan celolong meureun. Barina lamun nurus bumi Sanjaya bakal muncul di jero taneuh. Saksian bae atuh nya urang ngiceup. Sanjaya cukup demongkeun diri hidap. Ceuk Ki Murdawira. Cileg ngadadak Sanjaya muncul ngawujud deui di tempat urut nangtungna. Ejan, si Sanjaya bener-bener hebat gini. Ceuk itu manglaga bari molohok. Ilmu kaula eta meunang cacapa kaula salila 30 tahun. Kiwari kari diturunkeun ka jalma anu mampu bikin ngawadahanana. Ukur zaman nu mibanja kakuatan raga jeung batin anu hebat anu bisa nampaya ilmu. Sabab kaula geus nyoba ngasupkeun ilmu kaula ka jalma seden. Tapi teu nu mampu ngawadahanana. Ukur saeutik nu asupna ge nyaka asup ka murid kaula sorangan. Sabab ukur zaman nu masagi bener-bener dina ilmu lahir jeung batin anu bakal mampu nampa ieu ilmu tumbang raga. Jawara pedang dewa bakal mampu narima ilmu kaula. Sabab lahirna dieu ku kakuatan hawa murni geni salju. Anu kuat tahan hawa panas jeung tiis. Sedangkan batinna kasipuh ku kakuatan guruna jeung kakuatan tina saurang ratu alam gaib anu ngawasa kerajaan alam gaib. Kitu manglaga ungut-ungutan tananing paham kana maksud Setan Somea. Harita kadenge Sanjaya cumarita. Bapak Guru iraha bade waktosna iraha bae atuh waktosna abdi siap nampi warisan ilmu ti Bapak Guru. Halus. Kaula apal hidup geus lila ngajago-jago kaula pikeun ngawariskeun ilmu eta ka hidup. Tapi basa harita kaula can panggih jeung guru hijau. Ayeuna sanggeus panggih sarta menta idin bikeun ngawariskeun ilmu kaula ka hidup. Nah hidup teh daek narimana Sanjaya. Tangtos bae abdi bingah pisan nampina Bapak Guru. Kocapkeun heula di leuweung suku Gunung Babat. Setan ranca bangke teu apaleun lamun lawanna geus init ninggalkeun dirina pikeun nyusul Sanjaya jeung Kitumbang Laga. Rasa kapanasaran yeun setan ranca bangke ka hudang ngamarahna. Manehna ngamuk di eta leuweung. Ngaleupas tenggelan-tenggelan anu ngandung kakuatan tenaga jero anu hebat.
Setan ranca bangke teh ngalupas tenggelan ka segala arah. Sora atuh anu ting beledug ting geleger kadenge pasusul-susul. Nyieun gunung babat ngageter kawas anu rek pitu. Sora ting beledug kawas gunung keur murka teh kadenge tepi ka tempat ngariungna Sanjaya kitumbang laga jeung setan somea. Marundang keur ngamuk ceuk kitumbang laga ka setan somea. Hancepkeun we walon setan somea salese. Kaula ayeuna mah butuh tempat anu simpe nu sepi bikeun nurunkeun ilmu kaula ka Sanjaya. Nah anjeun bisa mantuan kaula tumbang laga. Kitumbang laga ngahulang sakedeung tuluy nyarita. Kumaha mun urang indit we ka lengkob cilaka. Ulah kula sieun urang tiluan malah cilaka sorangan. Ceuk Ki Murdawira. Bapak Guru ceuk Sanjaya. Kumaha upami urang angkat bae ka Gunung Kamuning. Sanes tempat Bapak Guru teh tempatna tenang sareng simpe. Oh iya, meh bae kaula poho. Lamun kaula boga tempat anu tenang jeung simpe di punclut Kamuning. Kitu manglaga nyarita ka Sanjaya. Namun tempat anu leuwih simpe mah jeung leuwih tenang deui nya asup we ka jero kuburan bae. Setan someah nemalan. Lamun anjeun rek asup ka ditu teh heula majig bae. Kaula mah can hayang asup ka dinya tumang laga. Sanjaya jeung kitu manglaga bareng nyengir tuluy satiluna atuh gancang arinit ninggalkeun eta petempatan nuju ka punclut Gunung Kamuning. Anu salilana disimbutan ku halimun anu kandel. Kitumbang laga sabenerna hayang mulang pisan ka padepokan Dampal Dewa nyeta pikeun nepungan eyang geuti gunturna jadi lanceukna. Tapi paniatanana teh dihulag dihalang ku setan somea. Kaula butuh bantuan anjeun tumbang laga. Milu bae jeung kaula ka punclut Kamuning. Ngeunaan lanceuk anjeun keun kaula anu bakal ngajelaskeun nya kunaon anjeun sepi ka milu ka punclut Kamuning. Lamun sieun lanceuk anjeun ambak, kaula nu bakal mepes amarahna. Tangtu bae setan someah teh wani nyarita kitu, sabab eyang geuti guntur teh hormat pisan ka dirina. Kasaktianana setan someah jauh aya di saluhureun eyang geuti guntur. Kusabab eta eyang geuti guntur teu wani nentang kana sagala kaputusanana setan someah. Sanjaya ngarasa poe harita teh poe anu pinuh ku kabagjaan. Sigana lamun manehna teu maksa init bari teu bebeja ka Pakis Ratu sigana manehna teh moal init ka Gunung Halimun.
Lamun sik manehna teu rebun-rebun keneh ninggalkeun lengkob hejo asana setan someah ge moal buru-buru nepungan dirina pikeun ngawariskeun elmuna. Keun bae pake 100 cicing heula di tempat guruna. Hiji waktu ge lamun urusan geus rengse aing bakal nepungan di dirina. Pikir Sanjaya sewaktu lumampah ka Gunung Kamuning. Tapi hal anu teu disangka-sangka nyatana kajadian di tengah jalan. Maranehna ningali harita aya nu keur tarung. 2 urang jalma anu geuningan mah nu saurang teh nyaeta Dewa Tangkorak keur tarung patutunggalan ngalawan saurang wanoja anu umurna 90 taun. Dina kayan kitu, hiji bayangan beureum ngolebat datang ke tengah-tengah anu keur tarung. Kolebat cileug. Saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum geus nangtung bari ngelek boboko sarta nyuhun nyiru dina luhur sirahna. Punten pamirsa, punten nya ieu ibi sok cologog halangan anu keur tarung. Ieu mah bari silaturahmi deui we nya bilihana aya anu kakantun. Ngahapunten nya sanaos bari tos kalangkung ge abi Ibi Sarwiti. Nyuhunkeun nada dihapunten samudaya ning kalepatannya da rumaos sok heureuy. Komo pang-pang nama ka dek Kabah Agus nu kasep teh geuning. Ti jati hanap. Hapunten nya Bah. Sok ayeuna mah pamirsa sadayana mending oge jarajan heula tah. Ibi icalan awuk deui ayeuna mah tah sareng ieu Kukurawu alias Surap Jagong sok. Ami saraos kareueut geura mani ieu matak dedeyeun geura sok. Pohara pamirsa. Kuno rojolna Bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana di mana bae ayana atuh sakali deui nya aki nada dihapunten samudaya ning kalepatan wanu karaos teu karaos dihaja teu dihaja da ngaraos jalmi mah aya wae nya kalepatan teh sadayana oge pamirsa dibebaskeun tina kalepatannya dihapunten ku aki samulihna. Mugi sadayana atuh tetep aya dina kasayan, dina kabarokahan nya, dina karahayuan. Amin ya rabbal alamin. Lalamban Sanjaya Galunggung dina lakon Setan Ranca Bangke bagian kasabaraha ieu teh nya? Kadalapan gitu. 8 pangintennya. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Urang teuneun heula dihaneuleum sieum gesan sampeureun urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun urang sampeur deui engke di bagian salajengna nya satejan aki amit mungkur sakedapnya ngolebat heula ningal anu tos komen di bagian kamari anu kalangkung minal aidin wal faidin kasadayana oge ka pamirsa anu tos komen Kang Hobir Mutoharnya Kang Jala, Kang Hisoka Hunter pangintennya. Kang Lili Hasanur oge Lang Goko United-nya di Majalengka. Kang Yoyo Supriyatna, Kang Dudi Wiguna, Kang Gopal Titasik, Kang Andri Begundal, Kang Dudi Suryadi. Kang Yayan Sukarya, Alfian Rizky, Kang Dani Sujata, terus Marwah Adianto, Kang Asep Seipulohnya, Kang Dadan Suryana, Kang Sopian Sopani, Kang Radok bin Musni, Kang Dedi Juhendi, Kang Etobri, oke Kang Asoy, Mad Soleh, Kang Anang Brahma, Kang Tarmin Aming, Kang Irfan Yudianagari, Kang Etobri, Kang Bubun Sanroba, Kang Agus Setiawan, Wah Agus Setiawan tehnya, Teteh Nuraini Silpina Dewi, Kang Amin Aminuddin, Oding Hasanuddin, Titi Amelia, Kang Rasim Hajim, Kang Wisnu Walyana, Kang Nadin,
smartphone Labuan Kang Hen Philip Bahrowi nya smartphone Labuan mah Kang Hen Philip Kang Topik Abadi Kang Wawan Setiawan Teteh Rokayah Kang Sony Saparudin Kang Didin Saparudin Saripudin nya Kang Prabu Arjuna Jangwel oge Bagus Somandri Kang Teh Linda Imut Teh Intan Ramadhani Kang Amiruddin oke Kang Teteh Hanita Farel oke Kang Jawara Kopi Sakti Kang Setia Budi Tea Kang Jalal oke Skum Kang Ge sadayananya anu teka sabit atau napin teka sebat kumaha kita aya dina kolom komentar hapunten bae tapi teu ngirangan kana hormat pribados kasadayana pamirsa di mana bae ayana salam kasadayana mugi rahayu berkah salamet amin sakitu heula nu kapihaturakeun amit mungkur heula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios cagah hanca